Sang Hyang Catur Kaneka nyaeta baraya Sang Hyang Tunggal sarta miboga putra anu ngaranna Sang Hyang Kaneka Putra. Sang Hyang Kaneka Putra miboga loba kaleuwihan di antara rencang-rencang sabayana. Manehna pohara pandai, ulet sarta miboga kontrol emosi anu pohara alus. Ku kituna sagala pasualan anu disanghareupanana sok dipungkas kalayan alus sarta sirah tiis. Sifatna anu sok kabetot pikeun diajar sarta memperdalam naon anu geus dipibogana ngajadikeun dirina Sang Hyang anu cukup berilmu sarta rancage dina ngajalana kahirupan. Pondok kecap dirina miboga pangabisa anu satingkat kalayan para resi sarta manterjemahkan kahirupan ieu. Hiji sabot bapana ngawariskeun pakarang sakti anu ngaranna Linggamanik. Kalayan diwariskeunana pakarang kasebut geus barang tantu nyieun dirina beuki disegani ku saha oge. Ngan wae kaayaan kawas eta henteu nyieun Sang Hyang Kaneka Putra sugema. Komo dirina pohara terobsesi miboga pangabisa anu ngaleuwihan saha oge. Alatan ngabogaan kahayang pikeun ngaleuwihan pangabisa para dewa kabehanana. Mangka manehna indit betapa di tengah lautan kalayan ngagenggam Linggamanik pikeun nyampurnakeun pangabisana. Jang, ieu aya pakarang sakti kanggo Ujang anu ngaranna Linggamanik. Nuhun pun Bapak, atur nuhun pisan. Ayana saurang nonoman tampan anu ngalakonan tanpa di tengah lautan sarta ditambah ku daya kakuatan Linggamanik. Nyieun kahayang jadi panas sarta gonjang-ganjing. Sanggeus ditempo ku Batara Guru ngaliwatan kaca Trenggana tetela hal ieu disebabkeun ku Sang Hyang Kaneka Putra anu keur bertapa. Pikeun nungkulan hal kasebut Batara Guru ngutus para dewa di handap Lulugu Batara Indra pikeun ngageunggeungkeunana sarta ngabawa ka kahyangan pikeun diadilan. Para dewa usaha pikeun ngageuingkeun Sang Hyang Kaneka Putra sarta menta pikeun daek dibawa kahayangan sarta kudu tanggung jawab ka kaayaan anu lumangsung di kahayangan waktu eta. Alatan Sang Hyang Kaneka Putra tetep keukeuh pikeun nuluykeun tapana. Para dewa murka sarta maksa Kaneka Putra pikeun milu. Ngan wae tetela pangabisa Sang Hyang Kaneka Putra tetela ngaleuwihan pangabisa sakumna dewa anu datang waktu eta. Sada dewa, cik maremeh turun ka bumi. Kudangkeun Sang Hyang Kaneka Putra. Bawa ka dieu sina tanggung jawab. Sang Hyang Kaneka Putra. Cik coba tong turuy wae neruskeun tapa. Batara Indra kalayan sejata guludugna henteu sanggup ngelehkeunana. Kitu oge jeung Batara Brahma anu mencahkeun ngabeuleumna henteu junun. Dituluykeun ku Batara Bayu anu ngaluarkeun angin puyuh jeung angin topan pikeun nyapu awak Sang Hyang Kaneka Putra masih oge gagal. Batara Wisnu anu milu pikeun ngabujuk Sang Hyang Kaneka Putra mecakeun pikeun ngelehkeunana anu dipungkas kalayan penggunaan pakarang cakra udaksana anu jadi andalan Batara Wisnu. Sajongjonan samemeh ngeunaan awakna Sang Hyang Kaneka Putra ngomong yen saestuna cakra udaksana etangan bisa dikenakan ka jelema anu durijana angkara murka sarta sok nganyusahkeun jelema loba. Tetela kedalan eta nyieun cakra udaksana henteu daek nyieun luka Sang Hyang Kaneka Putra kalahkah ngileus balik ka Batara Wisnu.